Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rerencangan sampurasun patopang deui sareng Teacher Rani dina pangajaran bahasa Sunda. Rerencangan tos siapnya diajar bahasa Sunda kanggo dinten ayeuna. Yuk urang nonton video pembelajaranna. Mangga. Dinten ieu urang diajar kalimah pananya, nyaeta kalimah untuk bertanya. Naon sih gunana kalimah pananya? Kalimah pananya gunana pikeun nanyakeun kabatur ngeunaan hiji hal. Sok catetnya, kalimah pananya gunana pikeun nanyakeun kabatur ngeunaan hiji hal. Dalam bahasa Indonesianya, untuk menanyakan ke seseorang mengenai suatu hal. Tah, dina kalimah pananya aya nu namina kecap-kecap pananya. Aya naon? Saha? Di mana? Iraha? Naha? Kumaha? Jeung sabaraha. Kecap-kecapananya ayat 7. Nyaeta naon? Saha? Di mana? Iraha? Naha? Kumaha? Jeung sabaraha. Hideup atau sarerangnya naon sih? Kanggo naon sih kecapananya naon? Kanggo naon sih kecapananya saha? Eta atos teacher jelaskeun di kelas 5 kamari. Sok tulisnya kecap-kecapananyana, tulis salah ayat 7. Ayeuna ku teacher jelaskeun kecapananya nu kahiji naon? Gunana jang nanyakeun objek barang, sasatoan atawa tutuwuhan. Kecapananya naon? Gunanya untuk menanyakan objek barang, hewan atau tumbuhan. Contoh kalimatna, naon wae nu kudu dibawa ka tempat observasi teh? Apa saja yang harus dibawa ke tempat observasi? Kedua, saha? Kecapananya saha gunana jang nanyakeun subjek atawa hiji jalma. Kecap kata tanya saha berguna untuk menanyakan subjek atau seseorang. Contoh kalimahna, saha nu ngawulang di kelas 3C teh? Jawabnya Ustazah Mas Pupa. Mas Pupa itu nama orang ya. Siapa yang mengajar di kelas 3C? Jawabnya Ustazah Mas Pupa. Jelas? Sok catat helanya. Nukatilu kecapananya di mana? Gunana jang nanyakeun tempat. Kata tanya di mana berguna untuk menanyakan tempat. Contoh kalimatnya, contoh kalimahna, di mana anjeun linggih? Di mana kamu tinggal? Jawabnya di Cisaat. Tuh, itu ada kata tanya di mana untuk menanyakan tempat. Cisaat itu nama tempat ya. Yang keempat adalah iraha. Iraha gunana jang nanyakeun waktu. Kata tanya iraha berguna untuk menanyakan waktu. Contoh kalimahna, iraha orang rek diajar bahasa Sunda babarengan. Kapan kita akan belajar bahasa Sunda bersama-sama? Jawabnya poe minggu. Poe minggu itu keterangan waktu. Nu kalima naha.
Keca pananyana gunana jang nanyakeun sabab hiji kaayaan. Contohna, naha anjeun meni resep kana warna beureum? Kenapa sih kamu suka sama warna merah? Sabab warna beureum teh nandakeun kawani. Sebab warna merah menandakan keberanian. Nu kagenep, kumaha gunana jang nanyakeun hiji cara. Contohna, kumaha carana hoyong jadi hafiz Quran teh? Jawabna sing getol murojaah. Bagaimana caranya menjadi hafiz Quran? Jawabnya harus rajin menghafal Al-Quran. Tuh, ada kata tanya kumaha. Nu katilu nyata sabaraha gunana jang nanyakeun jumlah atawa wilangan. Untuk menanyakan jumlah atau bilangan. Contoh kalimahna, Mang, sabaraha ieu harga cilokna? Pak, berapa harga ciloknya? Jawabnya 1.000 Neng. 1.000 itu bilangan ya. 1.000 rupiah. 1.000 rupiah nyata wilangan. Jelasnya aya kata tanya sabaraha gunana kanggo nanyakeun jumlah atawa wilangan. Sakinten ya materi teacher, mudah-mudahan sedayana ngartos. Tetap semangat, sing jadi anak soleh jeung solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.